Ji, orang sebagai RT warga dia aya ngayakeun pertandingan atau perlombaan yang Agustusan euy. Wah, hebat. Perlombaan naon wae teh? Heeh, urang teh minta saran ka Haji ieu teh. Minta saran. Perlombaan naon wae. Heula, minta saran, minta biaya ieu teh. Ya dua anak-anak we sekalian Nah, tong gitu. kapok amal Tong sok pura-pura minta saran lah. Aku Haji 10 kali teu boga duit yang modal. Heeh, sok naon wae perlombaanna. Ai di dieu mah nya sebagai RT aya ngayakeun perlombaan teh yeuh. Nya. Nambah orai. What? Halus teh Ji. Nah, orai naon ai lain? Orai naon we pokona mah di sawah we. Di kanu naonkeun? Kanu ember biasa gitu. What? Terus Nembak belut listrik we. Hah? Nembak belut listrik. newak belut listrik. Heeh, halus teh. Terus naon deui? Tah ngasupkeun bubur kanu botol. Cik atuh kacida di dinya teh yeuh, newak orai. Kabayang anu lomba teh. Ayeuna newak belut listrik. Can kacepeng geus modar lagu kabadug teh. Ayeuna ngabuskeun bujur kanu liang botol. Nah kumaha pikiran jadi RT teh ilaing teh atuh. Heeh, mata kurang minta saran ka Haji. Astagfirullah. Cing nu alusna naon ya Ji lah. Atuh sejen. Heeh, sok nu sejen atuh kitu mah nyilakakeun. Tah naon tah sejen? Atuh lomba-lomba balap lari, balap karung, atuh panjat paning, atuh. Kan mau sobat teuing nu etana Ji euy. Terus rek naon atuh cik rencana RT ka urang teh? Heeh, matak minta saran ka Haji urang kumaha ieu nu alusna gitu tah. Bari jeung modalna sekalian jeung hadiahna gitu tah. Heeh, gampang sok jang modal nama. Tong hariwangan. Konsumsina jeung konsumnya sekalian. Heeh, sok. Ayeuna mah pikirkeun heula lombana, lomba naon heula di dinya. Heeh, tadi teh urang eta. Malah lodar atuh pesertana. Ayeuna Haji mere perlombaan yang naon ieu? Aing cek uing mah mending kena daripada eta heuh, eta mah terlalu ekstrim cek urang mah. Mending kene lomba ngadorong setum. Wah, cocok bener eta mah Ji. Heuh, hade eta mah euy. Sugan lomba pesertana Ji. Ayo mah. Hadiah sabaraha? 10 juta gitu naon, ceng. Dah sip, kalem dah. Di ACC ku Haji? Di ACC. Heeh, kalem. Ayeuna urang ngarek ka warganya. Bilih bade ngiring lomba ngadorong setum. Mohon wawarkeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kacida geblegna tanu jadi RT ayeuna lomba ngabus ieu newak orai. Nyokot belut listrik, ngabuskeun bujur kanu botol. Kumaha pemikiranna ayeuna ku aing dibere solusi. Ngadorong setum. Oke deal. Kacida RT teh aduh Gusti meureun mun eueuh aing moal kapilih ka manehna jadi RT.